sana bapak hajat urang sangat kendak pakar kabiatur anu dipimpin ku bapak dokter Nas bapak Anton di Baleo. Alah tresna mekar iya tidak kebakar Sok kepahajat kapayun tuker paheut janji bakal sauyunan tepur empuk jajantung sareng jajan diwakilkeun awur jadi tuh anjing kela jago pakan geus ngantri kapangan tenan jago pakan nyanten na ingetan cepeda cenah cepeja jago pakan ganting ngarep cepeja cenah cepeja jago pakan ganting ngarep kuring wakcak ngajak arek balak sukan angin wasaeun pikeun sora pang bejakeun kaguhan nu kasa eta jeung manehna jago pakan geus nganter ka pangantenan alah jago pakan langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah kade kasihku ngarekahan cek beja cenah cek beja jago pakar ganting ngaran kemana elah nu penting mah hiburan urang mah ieu mah anjir gelo tarik teuing eta bohong nah Putri Sakala tihak oge meni dikeureuyeun antara sound system dikeureuyeun kade pening kade aduh tresna mekar ieu tidak lupakan tuker paheut jang dibakar sauyunan tepung rempuk jajantung sareng jajantung awal jadi hiji ngaruntuin uang kawu wicitna jeung sewerna angin melit asyik ngahariri kade siapa banyak nadahan musikeun rema panangan siulih cepeng lempang mapai kaendahan jago mbak geus ngantri ka pangantenan jago bakar langgeng nyantet na ingetan cek beja cenah cek beja jago bakar ganting ngaran cek beja cenah cek beja jago bakar ngarekahan kuring wacak ngajak arek balak sukan angin wasaeun pikeun sora pabejakeun kaguhan basa eta jeung manehna kuring wakca ancik di tempat nu eta meni ramenya